Begu keur gawe oge meuni loba pisan ririweuh bisi loba pisan kantek barudak. Wilujeng suping di kegiatan sapopoe mamang rantau barudak. Tak jadi poe nanti mamang teh keur gawe ye arek bercerita ye mamang teh saeutik lah mamang teh bercerita ye poe nanti mamang teh keur gawe ye di pertengah pergawean teh pokona mah heueuh cenah riweuh nyenengan cenah heueuh eta naon supervisor ngomong cenah heueuh cenah ayeuna poe ayeuna maneh kudu nyokot kudu digamar ceuk mamang teh digamar naon dilukis lain cenah eta dipoto namun di urang mah dipoto eta meureunana heueuh cenah mamang teh kitu siap cenah dengan eta we atuh dikada mereka kudu gawe heula riweuh cinte euy kudu gawe kudu make baju butut kudu gan calin deui make baju anyar tadi teh mamang teh langsung cus beberes mukaan baju tah baju gawe teh mamang teh bukaan tadi teh cus ini langsung ku kumah tadi dia geus beres ku kumah mamang teh langsung make baju dah geus dipersiapkeun tadi teh penting lagi geus ngomong eta we jadi kuriweuh teh pertengahan lamun kitu mah memeh gawe kudu mah lieu mangga geus gawe kudu karaku inget da cenah nungguan heula buka cing teh mamang cek mamang teh riweuh pisan kieu mah deka euy tadi dia teh mamang teh tukut di batotan bu oge da teu mawa sihir di poho di itu salamig big gitu bu teh lampahan itu di foto rek kudu gaya kumaha atuh ieu teh kembali lah saayana we lah saki ayana we da saki ayana atuh da babenguk lagi nya barudak tong loba ting pikiran tadi ditu komono euy jekrem haun cing riweuh dewek mun di riweuh wae rek mararaneh henteu cing teh di dieu dewek nu rawi riweuh teh kudu beberes itu kudu mawa baju salin di ditu singkat carita tah barudak tah geus disamper tanu dua teh eta duaan jeung tiluan jeung barudak eta barudak tah tadi dia teh langsung cus ditanya cenah naon videoan wae cenah jang ka pamajikan lin cing teh keun we pada apa mau teh jang kikianan tah jang nyeun kok kontenan teh pararuguh kieu tah tuh kembali lah nu penting mah nya aya kegiatan we nya kegiatan plus efek geus pas nepi teh barudak nutup cenah atuh eta mah daek nyelak pisan kan angeunna pokona mah heueuh geus capek daek teh nya geus gede ka efek mah cenah nutup aduh jadi teh kudu init deui meureunan ieu mah cenah carita di dieu teh mah geus balik deui geus nepi ka di lokasi ke tempat gawe barudak geus nikakeun di video mamang bawa teh barudaknya hatur nuhun kana tos nonton nikakeun beres.